Mana nu nganteran teh lah. Pak Ustadz ada kantoran tapi can datang keneh wae. Aduh, betul lapar deh. Hei, Mas Ayo. Nanti mereka ya. Ya. Mana itu mangkat? Jagoan, kamu kadinya. Ampek we. Mu ah. Ngung. Wing mah mau dikejeng mana bisa diperkosa. Paling mau batur. Ya wempek. Ngoal, ngeceting. Banget juga parut oge sang daekeun. Ada diskusi rem. Ada dang dikemet ah. Kalau mangkat teh. Alah mangkat deh. Hah? Mana timbal nasi kehead teh? Aduh, manya nangin nang wungkul. Jeung cau. Lihat deh. Mana timbal jelok asing samal teh? Kebalik tim mana mah? Ah. Cau peot. Opak. Lihat atuh. Hampura. Ari pas dibuka teh di jerona aya timbal aya sambal. Beuteung kami ngurubuk. Dan niat lagi mau lidar moal masakan wungkul. Tapi kalau buihan kalau bahasan Mang Sayu penyawayana tinggal obak jeung ranginang teh mah beak kami. Hampura teh. Kejul. Diamokeun pisan. Tungguan sia. Diomongan pisan sia ha. Sia. Hei. Dah, labu.